Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pamirsa sadayana dina dangat kasempatan tepang ieu bari ngantosan nubalanya jisim kuring salit bade ngulas tentang ancaman-ancaman buat jelema anu wani ningakeun salat fardu. Salat teh mangrupakeun hiji kawajiban pikeun urang sarerea. Keur kumaha wae di mana wae salagi akal masih sehat mangka urang wajib ngalaksanakeun salat. Ulah pedah tunuh tuna salat subuh, ulah pedah keur di dapur tuna salat duhur, ulah pedah keur di pasar poho salat asar, ulah pedah gawe di pabrik ningakeun salat magrib, ulah pedah keur sagala aya urang tara salat isya. Aya 15 ancaman buat jelema anu wani ningakeun salat fardu. Anu genep dibikeun ayeuna keneh keur hirupna di alam dunia, anu tilu nalika keur sakarat, nu tilu keur di jero kubur, nu tilu deui engke dibikeunna dina poe kiamah. Anu genep anu dibikeun ayeuna keneh keur hirup di alam dunia nyaeta hiji dicabut kabarokahan umur, kasab jeung rizkina. 2 dicabut ciri kasolehan tina beungeutna. 3 moal diganyar sakabeh amal hadena. 4 moal kabagean doa jalma solehna. 5 moal diijabah sakabeh doana. 6 jalma-jalma bakal mika ijid ka manehanana. Anu 3 nalika keur sakarat nyaeta hiji maotna bakal dina kaayaan hina, dina harti dicabut nyawana bakal banget nyerina. 2 nalika maotna bakal ngarasakeun lapar. 3 nalika maotna bakal ngarasakeun gahga. Saking ku gahgana waktu harita lamun seug sakabeh lautan diinum ku manehna mangka eta cai lautan moal karasa waregna. Anu 3 dina nalika di jero kubur nyaeta hiji kuburanana bakal ngagencet sehingga pacorok iga wekasanana. 2 bakal digarang beurang jeung peuting dina ruhak tina seuneu neraka jahanam. 3 bakal kadatangan ku oray anu ngaranna Sujaul Akro anu panonna bolotot ngempur hurung tina seuneu jeung ngabogaan kuku. Lamun eta kukuna dipapai di lempangan ku urang lalakon sapoeeun. Eta oray ngomong ka urang, kaula anu bakal nyiksa, kaula anu bakal neungeul ka jelema anu ningakeun kana salat. Jelebet neungeul ka urang, mangka urang langsung mebes ka jero taneuh sajero 70 siku. Moal weleh tepi ka poe kiamah urang bakal disiksa samodel kitu. Anu 3 deui anu dibikeun dina poe kiamah nyaeta hiji bakal berat hisabanana. 2 Allah moal ngalirik sabab Allah bendu ka urang. 3 urang bakal langsung diasupkeun kana naraka jahanam. Sumanaudzubillah. Mugia urang sadayana dijantenkeun jalmi anu tiasa ngaraksa ngajagi kana salat anu 5 waktu. Mugia aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.